merbah ditangkal camara. Assalamualaikum mulana kata abdi sembah bubuka acara. Sampurasun. Ampes. Girang pangajen kali palawargi anu kusim kuring dipika hormat. Kumaha daramang minangkana mah sim kuring teh sejak minang kendongeng anu jejerna sasakala talaga warna. Carita ieu ditulis ku Erin Syamsuri, diterbitkan ku Kiblat Buku Utama tahun 2012. Kieu caritana teh zaman baheula aya hiji karajaan ku tatanggehan ngaranna rajana adil tur wijaksana, rahayatna makmur tentram gemah ripah loh jinawi. Nami rajana teh Prabu Suwarnalaya sareng Ratu Prameswari purba manah. Kacaritakeun raja teh teu gaduh putra, raja teh geus kaditu kadieu tatamba sangkan ratu tiasa kagungan putra. Tapi ratu teu acan dikarsakeun ku Nu Maha Kawasa. Akhirna raja mutuskeun pikeun tatapa di guha. Raja ngadua bari ngangkatkeun kadua pananganana. Gusti Nu Agung, kabulkeun doa abdi. Abdi hoyong pisan gaduh putra, dihaturkeun tulung kabulkeun doa abdi. Gusti antara sadar jeung teu sadar aya hiji sorak anu ngadatangan raja. Wahahaha, raja hayang boga anak, geus ayeuna maneh-maneh balik ka istana. Ngadengi eta sorak, raja langsung ninggalkeun patapaan nyen langsung mulih ka istana. Teu lila Prameswari teh ngandung raja kacida bingahna. Kantos salapan sasi Prameswari ngandung nu diantos pisan lahir hiji putri anu kacida gelisna. Ratu tos lahiran. Ratu tos lahiran. Sok kabeh rakyat ku tatanggehan bingah nyambut kalahiran putri anu tos lami di arep-arep. Heuy sok kabeh rakyat, syukur ka Anu Maha Kawasa. Kula jeung Prameswari ayeuna tos gaduh putri anu kacida gelisna. Namina Putri Ayu Kencana Ungu. Neng neleneng mung geura gede, geura jangkung. Neng neleneng mung geura sakola ka Bandung, geura bogo gelis muah. Saking punya anak segala pamentaan putri teh teu aya anu dipungpang, estu dihayukeun pisan. Ngan hanjakal pisan saparantos putri tos remaja ada tabeatna awan pisan. Kanu janten seunna kok ngalawan. Dina hiji poe rahayatna nyiapkeun hadiah kanggo putri. Sangkan anjeunna bingah sareng tiasa ngarobah adat tabeatna. Margi tos nincang yuswa 17 tahun. Kalung inten permata dipasihkeun ku raja. Ku putri teh
kalung teh disidik-sidik, kelila diaworkeun. Atuh amburadul kemana-mana. Kalung naon ieu? Ih, toh hajang tawas kieu. Ratu Prameswari sedih kacida. Anjeunna nangis liren-liren. Cisocana teras ngabanjiran damisna. Lami-lami eta Cisoca tambi seueur. Biur, biur, biur. Akhirna istana musang itu agungna mogahna kakoem ku cai. Leungit istana timbul telaga. Nu kawenehan tina talaga teh sok katingali sarupani warna-warni anu mantap endah katingali. Cenah mah eta teh kalung Inten Permata nu diaweurkeun ku Putri Tea. Mung sakitu saurna dongeng Sunda sasakala talaga warna teh. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum